Laundry, laundry. Laundry, laundry. Laundry, laundry. Laundry, laundry. Laundry. Anjir, dagus ganti dari profesi. Ngaku mah dagang tahu bataran. Ya teh karena tahu teh keur ada bararosen aing diaranjukan wae duh rudet Aya urang ngajaran aya kana laundry. Lain tiisen, apal dibikeun wae karanda aing ge. Goblok sia mah dibikeun karanda kumaha? Pungkur diaranjukan aing pusing puguh. Aing didenda ku bos teh benang dagang menang 2 bulan. Kapaksa we aing yang ngalondri. Ih, buguhan aing keur nundutan ge anu laundry aing teh tuluy bejel we da pamajikan keur eueuh. Aing ek nyeuseul, ek ngumbah naon we bisa. Sagala ge bisa jik bawa ngumbah mah sama bang majikan mana mah hareup nyeuseul mah. Dibawa. Bener ngalondri naon we bisa. Daguan, bisa heula. Oh jik bisa jik. Tuh alhamdulillah ngamimitian euy. Rezeki urang berenana ieu teh. Tah mana Syarul teh nya lila-lila teh. Bu, buru. Nah sia kana ka bawa piring, nah mana seseunana? Jih, cenah tadi majar naon we bisa cenah ngalondri. Apaan dia urut hajat eueuh nu ngumbah? Sugan teh nya bisa aing mah. Aing mah da geus kagok mawa, kagok incik, da apal nana mah seuseur rek dibayar ieu. Ya goblok pindahkan ke kubak kusnya ya. Anu betan ke di katakan ke aing. Burung sukan siapa? Sama jalma kelo stres udah ditinggalkan pemajikan anak. Mang nak keur naon euy? Oh, Mang, keren. Aing teh keur janjian jeung awewe euy na ieu teh lila-lila teuing. Tah di marana? Puguhan ge mang tatas di dinya, ieu mang keluk hayangeun meuli surabi aing keur teu parurun lempang teh. Dar ngajak. Kita mau mobil saha, Mang? Mana nyebutkeun mobil saha nya mobil urang tah. Nah geuningan nyebut mobil saha ieu maneh. Tadi nage memawa gerobak tahun jadi mobil apaan sakieu? Nah, Aing ge teu percaya sarua. Ngan aing mah curiga euy. Sok makan lauk tapi jol eueuh hek dibedahkeun teh euy. Sia nyangka nyerok ka aing babal. bisi we kumang ateng tengah penting di ojayan atuh, Mang. Untuk barurung teh hirup teh mending kabina-bina teuing ka aing teh ngalaledek. Oh bisi we pan urang teh lain suudon mang hampura we da aing mah heureuy sugan teu boga mobil gitu. Mateng, nah kemana wae geus saminggu teu setor-setor. Bos. Duh, hampura bos duit kapake. Nya urang mah teu nyahonan naeun da pamajikan urang ka juru ya keur butuh duit. Aduh, pokona mah kudu aya restoran ayeuna. Duh, bos hampura aya mah teu sanggup paling oge minggu hareupeun. Mang, kade eta masuk dipake selota, kade. Nan do bos ya bibiluan wae geuningan. Kumaha aing we eta mah urusan aing. Mang, Teh, nunggas-nunggas ge balangkar entar mobil teh dibawa ku ieu mah mending copot. lo kadikeun kunci. Terus dikeun mangateng daripada engke teh setor wae ripuh anger ka bebeng geus dikeun. Biasa we dagang di tahu. Geus lah ayeuna mah tong mau mobil urang deui. Kita kade kontong sok akun. Anjay.